Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Bandung. Wilujeng enjing kanggo pamiarsa sadayana simkuring dina waktos ieu bari ngadugikeun sawatara warta anu kantos kajantenan dina saminggon kapengker ieu. Kasus Reinhard Sinaga ngagegerkeun publik. Lain ngan ukur jalma Indonesia jeung Inggris, tapi oge ka dunia. Reinhard Sinaga disebut salaku predator seks laki-laki paling gede dina sajarah Inggris. Nama Reinhard Sinaga mendadak jadi perbincangan publik. Ia terbukti bersalah atas kasus pemerkosaan terbesar sepanjang sejarah Inggris, bahkan mungkin dunia. Jumlah korbannya ratusan. Kasus Reinhard jelas mengejutkan. Di balik sosoknya yang terlihat ramah dan alim, tersimpan sisi kelam yang kelak membawanya berurusan dengan hukum. Atas aksi kejinya, sejumlah media internasional bahkan menyebutnya evil sexual predator atau predator seksual setan. Hentengan ukur eta, numutkeun polisi Reinhard geus ngalecehkeun kurang leuwih 185 lalaki ngora nu teu sadarkeun diri ngagunakeun modus mere obat bius. Asal karena keputusan pengadilan Manchester, Reinhard kapanggih salah ngalakukeun kajahatan seksual karena 48 lalaki anu beda dina mangsa 2015 nepi ka 2017. Reinhard Sinaga nyaeta jalma nu jahat, pelaku penyerangan seksual nu pangparahna dina Manchester. Manehna manfaatkeun budak ngora nu kaluar peuting. Aya sababaraha budak ngora nu nyadar bahwa manehna pelaku, tapi aya sababaraha oge budak ngora nu nyadar bahwa manehna pelaku. Ku kituna numutkeun urang yen urang moal nyieun trauma katulungan ka budak ngora. Tapi hal nu dilakukeun nyaeta nyadiakeun rojongan nu ku urang bisa. Kudu ditalung ti leuwih jero deui ngeunaan hal ieu. Nah aya gangguan psikologis atawa henteu. Rasa teu rumaksa salah ieu nu kudu ditalung ti leuwih jero deui. Nah geus nyoko kana gangguan psikologis atawa henteu. Penting asesmen langsung secara psikologi. Bener, teu aya jaminan. Artikel luhur lain berarti jalma eta oge dina paripolah dan perilaku kitu oge sabalikna. Kadeukeutan budak jeung kualitas hubungan jeung bapak atawa nah aya trauma dina mangsa ka tukang atawa henteu miral kungsi jadi korban pelecehan seksual sesama jenis. Warta nganaan kasus Reinhard Sinaga tuluy beuki ngalobaan. Anu rupa-rupa sudut pandang saprak vonis kasus ieu ditangtukeun 6 Januari 2020. Warta ieu oge bakal tuluy jadi pembahasan dina sababaraha minggon kapayun. Kitu wae sakilas infona, wilujeng tepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.